mengenai tentang thariqah tadi kan dibahasnya. Nah, Apakah orang kudu wajib berthariqah sareng batas-batasanna kumaha? Maksudnya kan seorang ngajak hayu can orang berthariqah. lamun thariqah bimana amalul iman berarti kan orang anu dihontal eta ilmu iman eta wajib. Tapi lamun thariqah bimana zikir eta ulah teu wajib. Berarti itu wajibnya. Teu wajib. Lamun eta mah orang thariqah anu bimana perjalanan anu nganterkeun kurang kana keimanan. Eta wajib. Sabab iman ge wajib ka Allah. Berarti ngalap ilmuna wajib. Sabab ngalap ilmu eta wasilah menjadikan orang iman. Imana wajib berarti wasilah anu ditempuh kurang eta wajib. Itu. Berarti aya dua makna berarti nya. Jadi thariqun jalan syari'un eta atau syari'atun eta mana jalan keneh bae. Eta. Jeung anu wajib eta thariqah nu mana? Thariqah anu ngahasilkeun urang teh hate urang teh iman ka Allah Subhanahu wa taala. Eta wajib. Ari eta mah thariqah anu saresi urang eta nya, anu doang kuare, terus pengakuan anu macam-macam. Eta nu hade. Nu hade kudu waspada. Jadi kan ada aya batasan orang ilmu gitu kan pesantren sambil pesantren gitu. Jadi kan kadang mana ngaranna dina. Jadi anu wajib eta thariqah eta anu mangrupakeun salah satu rukun agama. Aya sabaraha rukun agama kan? Aya tilu iman, Islam, ihsan. Thariqah, syariat, hakikat. Itu. Thariqah amalul iman, anu sok disebut rukun agama ta iman. Syariat amalul Islam, anu sok disebut Islam. Hakikat amalur ruh. Anu sok disebut nanta? Thariqah, syariat, hakikat, iman, Islam, anu disebut ihsan. Jadi bagus sangka baik ke Allah gitu. Kapada makhluk Allah bagus sangka. Itu terus ihsan, terus hakikat. Gitu. Kadang-kadang kan salahnya. Sekitar ada thariqah teh. Ulang ilu gitu. Sanes. Kudu mencapai sekian sanes. Gitu. Sebenarnya makan gitu doang gitu lah. Jadi maknanya sebatas thariqah doang tadi dua makna intinya. Sesuai dengan itulah di masyarakat. Perlu orang uninga eta thariqah bimana perjalanan dikir seueur aya qadariyah, aya naksabandiyah, aya qadariyah wa naksabandiyah, terus aya jajuliyah, ya, aya ghazaliyah, jeung sajaba-sajabaan aya dasukiyah. Eta sesuai senarang nami-nami ulamana, ya, ataupun orang lemburna ulama anu nyicikan eta lembur sok biasana gitu. Lamun dasukiyah dietana ku Imam Dasuki. Eta. Naon eta sababna para pemimpin perjalanan dikir, thariqah cik urang teh mah. Nyieun ka murid-muridna dikir-dikir. Jeung supaya diaurad eta, diwirid ku murid-muridna. Tujuanana supaya murid-muridna eta bisa ngajaga ceuli, mata, suku, jeung sajaba-sajabana supaya manteng ka Allah Subhanahu wa taala. Eta. Ya, tujuanana anu akhirna nalika ceuli jauh tina dedengan anu teu pogo, mata jauh tina dedelan anu teu pogo. Kekan hate teh wusul ka Allah. Naon ari wusul? Wusul ka Allah. Datang kunaon orang?
ku orang bisa ngahadirkeun hate orang kana sifat-sifat 20. Usulu ka ilahi wusuka ilal ilmi bihi, ari wusul anjeun ka Allah eta nepina anjeun, pahamna anjeun kana sifat-sifat 20, pahamna hata anjeun kana sifat-sifat 20. Usulu ka ilahi wusuka ilal ilmi bihi. Lain berarti orang datang tak berhadapan, lain. Itu. Sehingga dina sifat misalkan la ilaha illallah ta aya pangeran anu kasifat ndapan ku sifat kidam angin Allah. Cik hate orang di Allah mah kidamna kidam hakiki. Naon ari mana kidam teu heula kan nya? Teu heula hakiki. Ayeuna aya ngaran teu heula hakiki teh? Ayana henteu aya asal usulna, ayana teu aya bahan bakuna, ayana henteu aya mimitina. Eta kidam ti Allah. Nya hapan urang kada tahu lah eta, kana sifat Allahnya. Terang man aropa robbahu faqad aropa nafsahu. Tapi ketika di ruang kan orang tercenterangnya. Karena keterang ka Allah unggul. Ya Allah, sing horeng di abdi ge aya sifat kidam. Aya teh di urang. Aya. Ngeun di urang mah kita kidamna kidam idopi. Anu ti heulana disadaikeun jeung anu panderi. Doang urang dihubungkeun jeung anak orang. Orang teh heula nya, tapi dihubungkeun jeung anak orang. Ti heulana teh dihubungkeun jeung anak orang anu panderi, tapi orang lamun dihubungkeun jeung kolot orang jeung akina anak orang tetep orang panderi-panderikeun hambanya. Oh ya Allah. Orang abdi mah bener yang ngumbara ieu dalam dunya anyar-anyar kana abdi mah saen kasebut teh heula tetep abdi mah anyar orang ieu dalam dunya. Aya asal usul. Tah insyaallah nalika orang ingat kitu, oh Gusti abdi mah orang aya asal usulna. Saha asal usul urang? Indung bapak urang. Kakek buyut urang. Ya. Itu. Tah nalika orang ingat kadinya, ingat kana asal usul urang. Insyaallah lamun Ahlussunnah wal Jamaah sasuksesna urang hirup dalam dunia berhubung akidah Ahlussunnah wal Jamaah aing menjadi orang nomor 1 berarti disebut nomor 1 aya nomor 2 berarti gitu. Itu mah disebut nomor 1 lamun nomor 2 orang mah ya mal disebut sukses orang lamun anu teu sukses padahal kan nomor 1 KBG Meriji. Ya, berarti orang mah tetap dina diri orang aya asal usul. Nalika orang kerja di jelma sukses, orang ngagaduhan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah orang moal berhubung melekat in hate, aing moal bisa sukses kieu lamun tanpa aing dilahirkeun ku kolot aing. Asal usul aing. Ada kumaha kolot aing ieu. Makana insyaallah keur hirupna eta kolot urang sabab urang teu poho kana asal usul urang bakal ngurus taat kana jadi kolot urang keur maotna insyaallah urang bakal terus-terusan kebaikan nonton bakal ngocor ka nu jadi kolot urang nyodakohan nahlilan segala macemnya itu sabab ciri eta urang henteu poho kana asal usul urang aya deh ti heula anu ti heula idopi di urang contohna di mana pribumi jeung semah naon sababna disebut pribumi sabab pangheulana datang jeung pangkebelan sabab biasa disebut pribuminya nya naon sabab disebut semah sabab pang dibandingkeun jeung anu si ieu mah anyar keneh datangna nya sabab malah disebut semah anu padahal ieu anu teu heula ieu nalika dihubungkeun jeung heulan mana tetep anyar-anyar keneh bae. Ya, anyar-anyar keneh bae. Berarti nalika urang sadar dugi ka dinya insyaallah eta hirup. Oh, ieu mah sanadnya ge aya istilah pribumi semah. Ya, ti heula jeung panderi. Ieu mah istilah adat anu kadenge ku ceuli urang. Anu kadenge ku ceuli urang, ceuli bentuk paling kadenge. Ti kolot-kolot urang bareto. Anu sampai ka dina eta
Nah eta perlu ku urang teh dipake. Ulah, bener aya, tetap eta istilah adat, lamun kurang dipake dina kahirupan insya Allah pecah belahkeun eta. Pecah belahkeun moal coba. Dia mah saya mah, aing mah pribumi. Oh, ulah kitu. Kumaha orang kudu ingat, oh Gusti, abis anda sebut pribumi tetap ambalem dihubungkeun jeung nu heula. Abi sama-sama kabeh. Oh, berarti abi ieu di alam dunya ieu nyemah kabeh ge. Nyemah. Ya. Nyemah. Teu nalika orang geus sadar, oh teh nyemah ieu di alam dunya. Kumaha sifatna semah. Lamun panggih jeung babaturan orang di lembur pangumbaran. Sombong moal. Yakin moal? Benar moal? Atuh biasana gitu. Adat biasa kan orang semua kesombongan gitu. Silih rangkul, silih asa, silih asi. Eta orang sadar deui ka dinya tah. Orang sadar, oh Gusti orang abdi teh ieu teh anyar ieu di alam dunya teh. Makanya insyaallah timbul nalika orang kitu nempo nu sejen. Atuh geus mulai kesombongan. Borah nu datang anyar anu geus kebal kurang teh dulur aing ieu moal endah. Kan orang sebelum berbatur kitu nya. Sapapit sama manis. Eta amun gada sifat kitu henteu sombong urang. Terus orang silih rangkul anu gede kana leutik tetap orang teh keur ngumbara keur hirup ngumbara di alam dunya. Orang contohna aja di alam dunya. Bilang orang tua geus sama Indonesia ketika panggil di Arab Saudi masa dulur bae kan. Ya sama-sama orang Indonesia kan. Akhirnya orang pun bakal tentrem ayamnya karena salah ya babaturan orang ya di lembur pangumbaran. Mun otomatis orang teh dia gawe naon? Kumpulkeun eta duit, geura kirimkeun ka ditu ka lembur, jam bising teu bisa balik. Bising ngahap karunya tuh. Itu pamajikan kumaneh, anak kumaneh geura kirimkeun ulah pake poya-poya bae. Pangundungan nasihatnya. Nya. Nya malah ada orang keur ngumbaran juga sadar teh mah. Begitupun orang hidup di alam dunya, kuari. Orang keur dibere kasuksesan. Orang bakal balik meureun ka akhirat. Kalau mau orang ke surga meureunnya, ayeuna kumaha aing bising teu bisa balik ya, bising nyasab ya, ada neraka kayak ya. Otomatis kan orang nanti orang teh terus nabung gitu, terus dikirim-kirimkeun. Mana kirimkeun orang pan aya bangunan pasantren orang disedekahkeun, aya nu teu mampu urang dibantu. Ya. Eta kan sareng ngirimkeun pakaya urang gitu kan itu. Itu. Aya masyarakat anu teh eta kurang dibantu. Eta kan sarua gitu, sarua. Terus kieu deh. Orang sadar. Otomatis kan tadinya orang berarti pas balik teh berarti orang bisa baliknya atau nu di lembur itu atau kakiriman ke orang ongkos atau poya-poya ieu hirup teh leha-leha dalam dunya teh di lembur batur. Terus orang pasti bisa balik. Pasti balik eta orang bahagia meureun. Iya bagus kajian kok anak pemajikan orang dipernakan atau orang mau ke deui duit gitu kan. Tapi orang leha-leha dalam dunya dalam pangumbaran balik. Kadang-kadang tuh bukan ada naon. Itu apa? Tak orang kieu deh. Tak. Ya Allah, sing harang abdi teh yang ngumbara ieu dalam dunya. Urang lamun hirup di pangumbaraan, datang ka lembur anu arek diumbaran ku urang. Eta urang awal datang. Meureun eta lembur aya nu boga lain. Aya nu minimal kan RT-nya. Begitupun orang ieu di alam dunya lamun dipikir ku urang teu aya sejengkal oge anu lain milik Allah. Etika urang ka Allah. Kumaha atuh urang teh kudu datang ka Allah. Kucara salat 5 waktu. Keur hirup di lembur keur hirup eta be urang keur ngumpul di lembur. Urang teh memehanana datang heula ka harta. Deketan heula nu boga lembur sakan urang salamat. Begitupun urang lamun salamat di dalamnya deketan nu boga alam dunya ieu. Karena sudah. Itu tidak sifat kita meta. Makanya orang sadar, oh salatnya orang geus ngadeukeukeun diri orang kana boga alam dunya iya.
Sabab orang hidup di alam jeung nanti ke orang ngarasa ngumbara di lembur batur sok biasana ngadeukeutan ka anu boga lembur eta supaya selamat intina. Itu pun orang. Tuh. Entak itu jadi hukumna eta. Hukum adat ngan eta teh di pemerintahan ya. Gitu kan. Atau pada ilmu pemerintah teh kagarap sebenarnya aku tauhid. Atau jadi coba orang lamun datang ke haji lembur. Ujaga aja datang teu ka eta teu. Da kan ngegaplok ya. Ku urang lembur legeg. Dia cenah sebas-sebas dia cenah. Ya, dah bad. Untuk insyaallah ku tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah orang beres.